Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng sonten sobat USA TV. Alhamdulillah dina dinten ayeuna tiasa patepung lawung dina pidungan USA TV. Ngabagi warta kabalarea. Tangtosna disarengan ku simkuring Gilba. Oge tantosna simkuring Inka. Dina dinten ayeuna kaping 2 Februari 2023. Nyaeta Hamin 2 Lebaran. Pamirsa, alur mudik ti Bandung kaluhur katenjo ramena. Ninggal kaayaan ayeuna sareng rekan-rekan sadayana anu aya di dinya. Wilujeng siang Adi, kumaha kaayaan Bandung anu nuju macet atanapi ramai lancar? Siang para pemirsa, update informasi arus lalu lintas bakal nyata arah Bandung menuju Puncak. Ayeuna rencana ramai lancar. Para kendaraan ke arah Bandung, Bogor, sareng Jakarta terpantau ramai lancar. Diperkirakan puncak arus mudik dinten ayeuna diperkirakan tabu 7 atau Isya. Hatur nuhun. Hatur nuhun Sobat Adi pikeun informasi arus lalu lintas arah Bandung kaluhur. Urang mengkol ka jalan tol Cileunyi mangga adep rekan-rekan sadayana kaayaan lalu lintas di dinya. Wartosna hatur nuhun jelema kaayaan tol Cileunyi mah rada macet. Jalur ti wetan ka kulon akan ke arah Cileunyi menuju Pasteur macet. Total kira 2 km dia bisa ditempuh 3 menit sore. Diwewengkon anjeun di dinya aya informasi naon? Nah, masih aya akomodasi pinuh pikeun pamudik istirahat. Informasi ada kabupaten lain akan di rest area atau ayeuna situ di rest area kilometer 47 bisa nampung kene wisatawan. Kahimka sareng jelema Sumuhun hatur nuhun adep pikeun laporana. Wilujeng sumping deui damel sareng tetep jagi kesehatan.